Gening hirup mah ukur kahayang salawasna babarengan ngariung jeung anjeunna tapi tos takdir nu ditangtukeun urang kudu papisah jeung anjeunna. Abdi hapunten teu tiasa mulang tarima dilahirkeun ka dunya ngan nyieun dosa mugi Allah ngahapunten kana dosana emak nu tos dicanda kuno kawasa. Abi ayeuna ngan ukur nalangsa ma hapunten abdi nu teu tiasa mulang tarima kurmilaraan nyieun dosa ka emak sok kiwari emak tos teu aya nu karaos batin nyeri turhan jelo hapunten emak. Gening hirup mah ukur kahayang salawasna babarengan ngariung jeung anjeunna tapi tos takdir nu ditangtukeun urang kudu papisah jeung anjeunna. Emak abdi hapunten teu tiasa mulang tarima dilahirkeun ka dunya ngan nyieun dosa mugi Allah ngahapunten kana dosana emak nu tos dicanda kuno kawasa. Abi ayeuna ngan ukur nalangsa emak abi hapunten teu tiasa mulang tarima dilahirkeun ka dunya ngan nyieun dosa mugi Allah ngahapunten kana dosana emak nu tos dicanda kuno kawasa. Abi ayeuna ngan ukur